siwa kang umatur ing Mian siwa kang umatur ing maha suci umatur ing maha suci kawi prakadiparan kadya sangwe ku anjarwi kadya sangwe ku anjarwi Sahayana hayun sasmita hayun sasmita pawontening sawarga Maniloka di karaton Johar Manik nyaeta di alang-alang kumitir Sang Hyang Tunggal ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjeun Kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru sami tungkul kamari keludat nyemah dari mangsabda ajrih ningali pamor ingkang rama watek wantos Sang Hyang Tunggal dudu wong samane nirahangan di kalis manis melas melis lei kedeh atra pertela anu pinuh kuwibawa nirahangan dika Badranaya yap kadieu kakarep diuk Semar Togog kalayan Otipati aduh aya anaknu nampire munuhun laksa ketika bingahan kana naon rupika pembage kalayan ngahaturkeun semakong arcana maya semah putra ayeuna dampa sampean pangersa Ramadewaji nun kalih nate eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina katilu perkawisna ieu teh aya pikersang naon tilu putra dikempelkeun kengeng panghaturan ti salira pangersa Ramadewaji kaula nun pangersa Badranaya ieu nun ujas tuti anjeun ditarima ku dua leungeunkeun sakatuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka nuhun kalayan urang saling maklum tina naon lupaha kasalahan leres oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun mangga tansah diajang-ajang nun ke heula gog kahareup maneh Togog ada itu tina tambah cisi mati lurah Togog lurah teh jumanti ngaturakeun sumabekti kunjuk panjenengan Ramadewaji nun ditarima Togog salajengna aya pikersana naon pura panjenengan kersani malih kelanan Otipati lanun kula Ramadewaji unyuk sumanga ngahaturkeun semakong arcana maya semah putra ayeuna dampa sampean pangersa Ramadewaji ditarima kahunyuk Kakang Ismaya heug nuhun kahunyuk Kakang Antaga nuhun oti nuhun
kalayan unjuk sumanga aya pikir saya naon Ramat Dewaji aya naon ieu teh nun disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wansina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kanu jadi anak ku heubeulna teu bisa tepung sami nu sami kadua nati eta kula payus rek nikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak anu kabeh pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua Semar ngansik di Marcapada nyaeta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung Nasimul sugan manusia bisa ngaguarna nyaeta ngadunungan Semar teh ka jalma adil plamarta purah dicaci purah dihina atuh togog ngadunungan teh nyaeta ka jalma-jalma anu sarakah supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya menang pangwarah atuh otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah Candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nyaeta bakal diganyar widadari tak ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nyaeta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di Marcapada naon sabab pangna nepi ka pebahdinya teh sabab ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema ruksakna dunya teh kupolah jeung laku lampahna jalma taku kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu anak anu tilu menang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan nyaeta ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana sabab dilahirkeun anak manusia ka alam dunya teh kalayan bersih takuha ieu ku ayana anjeun menang tugas ieu ti kaula anu geus ratusan taun malahan dunya masih keneh ge nyilong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Semar mah geus kumelenang di dunya sumuhun tapi nepi ka danget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya Pramudita beuki pakusrut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan ta ayeuna Semar ngadunungan teh di mana sen ayeuna teh neraskeun ngasuh Pandawa jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun Panu Dewanata ari si ieu pun adi si togog nyaeta ngasuh Kurawa putrana Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina Dastarata anu teu ningali teh sumuh beda asuhan wungkul sudah bon tah kitu nun beda asuhan tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh beuki riweuh kaayaanana dordarna dulur jeung baraya dordarna jelema jeung jelema jeung geus silih cokelan kasalahan
ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun geus saling dedetkeun geus saling cokelan kasalahan kumaha rakyatna komo kahandapna malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di negara astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut-ngeukeui ngabanalet umat-umat nyatang pinang tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe tak ayeuna kaula pangangumpulkeun anjeun teh rek menta pertaungan jawab mararaneh sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertaungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di marcapada padahal maneh teh menang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema disuhunkeun pertanggungjawaban beungon ujar meneng Gusti petengeatin nira petengeatin sulen rasalin pawarna sya'alin pawarna sadayana sami pada ngaulang ngaraga meneng ngelok emang kadu bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu teh sudah doh ieu gunira kangandika ayo seuing ngararomong saokeun ampun Kakang Semar Cisim abdi togong teu bisa ngawaler bade idem bade nyanggakeun Kakang Ismoyo ngawakilkeun meureun teh wae nyanggakeun Kakang Ismaya kangge ngawalerna mah margi ieu teh di Karaton Johar Manik Karaton kasucian bilih melengkung bekasnya lahan margi ti soledat letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade nyanggakeun ka Kakang Ismaya nyanggakeun ka Kakang Ismaya ngawakilkeun ka sepuh panginten bulan geuning akhir-akhirna mah bet pararego silaing oge demut-demut maka kanyaredkeun ka sepuh jawab Semar sadaya-daya nun cobi wa kali asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun atuh tangtos kulang pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha sumuhun disuhunkeun pertangungan jawabna wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema doh eta bener edas sadaya-daya ari kangge pertangungan jawabna maca aya sanes jisim abdi mah bade nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku jisim abdi bolah cobi kulan wa katerangan kumaha margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina kan kitu nya leres bener ayeuna pangeran moal tiasa ngarobi komo atuh jisim abdi kagolong manusia biasa nya wa anu jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu leres cenah eta bade digugu nuhun teu digugu jangakeun margi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana aitos didugikeun mah ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng asal ulah lepat di wa meureun teh asal ulah lepat di jisim abdi we ieu mah aitos didugi aitos didugi leres Kakang Semar leres Kang tuluy
mangga cenah eta kejadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun saling dedetkeun saling serang saling bunuh kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah apan para malaikat teh protes unyuk rasa ka pangeran nah ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan bakal pacengkadan leres ayeuna kanyataanana buktos nama ayeuna nyawon mangga emut daji si abdi mah tugas teh mengukur ngadugikeun kasaean digugu sareng teu namanya wa digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangan leres syukur tepat takulan jawaban jadi jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun istuning nyaeta dumasar kana argumentasina leres dumasar kana data-data nu otentik bener lamun numutkeun sejarah mah kitu jadi yakin atuh dina lebah di ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar tah kitu nun leres diwajibkeun teh wa nah kumaha teh kaayaan di negara astina teh anu mawi ayeuna teh kulantaran di negara astina teh aya ngaran dua saturunan aya dua ngaran anu hiji nyaeta disebatna turunan Kurawa nu kadua Pandawa margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme setiap dualisme bakal beda paham setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar di mana parantos dordar di dieu tanda-tanda kehancuran tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara terus diambang pintu pun kieu mah jelas kanyataanna di negara astina geus saling cokelan komo upami ninggalkan sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu negara astina di rajaan Kudastarata yakin bakal perang Bratayuda nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur ai Yuda teh perang jadi bakal perang baraya perang dulur bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana wah eta cek keterangan sepuh mawon kitu nah ai Dastarata na akal atrok-atrokan tah mah kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan nya teu betah cicing di imah lamun di imah teh mah nya kitu we kalmur batur raprak sul nagara sul masyarakat sedangkan keayaan ekonomi politik teu stabil supremasi hukum pun kitu deui teu stabil lares bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan tak kitu aya nu ngalanggar pelaturan teh apan dina pelaturan di eta nagara astina ngajadikeun pamimpin teh nyaeta anu bersih turta wibawana pinuh oge anu sehat lahirna sehat batina anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina atunaha bet dilalanggar kumararane nu mawi duka naon ieu teh kasang tukang nada jisim abdi mah kana pulutak politik teh teu ngartos teu apa wah duka kumaha ieu teh sekalian rek digawe sipil ge pan kudu sehat nya bon nu ngungsi teh seueur ayeuna teh balihan jisim abdi oge ayeuna teh jadi korban elit politik nun pun anak duka di mana ayeuna teh si asta jinga sidawala duka di mana nyangsangna teh akang kula mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar
cobi bulan Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit. Kulan kakara di negara Astina bakal tentrem lamun eta di negara Astina geus dipingpin ku satria piningit. deh nawa ke gumujeng Anu mana satria piningit teh sareng saha nun? Saha jeung anu mana nama gumantung kana bisa jeung henteu ngajawab pertanyaan maneh nu matak eta layang jamus kali musada buru-buru gerabikeun kasaha ulah dikekeuweuk wae ku maneh nyaeta ka jalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Allah gingsir. Wah, leres buan. Dupi sarana pek gera malalikir ku mamararaneh we. Mangga atuh pami kitu mah carana sun. Tak geuning kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon rupahapan sentip pangresa Kangjeng Rama. Urang singkil kayaknya. Heuh balikanan aya di dewek ieu layang jamus kali musada teh sok dipikasirik wae ku sira laing. Ayeuna mah cing ridho urang bikeun ka satria piningit satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana make we urang ngadongeng di jalan deuleu.